dipikir-pikir ya hirup euy. Aing teh bana geus loba ieu teh. Sedengkeun ai bana teh pan meureunan teh sajabana kudu diurus teh teh kudu nu ngajagaan deka. Deka dipikir-pikir mah kudu nyeun keamanan da ieu carana mah euy nya bana nu ngajagaan mah deka. Ieu mah kudu boga pasukan ieu mah deka jangan jaga bana dek boga ieu teh. Tangan kanan mah si bom dewek teh kumaha dekanya lamun misalkeun teh mah nyeun dek kitulah padepokan gitu sugan deka si bom sugan parang aya ka dieu deka ulah haler ka dieu kita jak mangkong heula deka lamun satujuan mah dijieunkeun ku dewek deka ameh aman meureun bana dewek engke teh kitu geunah dek teh molor oge tibra kitu aing sengaja ragaan mah bana dek kitu sugan si bom dek aya liwat ka dieu syukur aduh dek kaliwat ka dieu mah syukur ka dieu euy ka dieu yo Ji perlu naon ieu teh sasinarieun ngorowan naon ieu teh Ji euy cager atuh alhamdulillah cager syukur atuh cager mah lain aya naon ieu teh Ji sasinarieun kula di gorowan ieu teh kieu sabenerna mah haji teh dipikir-pikirnya depan bana teh geus loba haji teh sedengkeun molang haji teh hayang aman gitu bana teh hayang anu ngajagaan gitu maksudna teh aya tadi teh deurina pikiran teh kumaha lamun nyeun jam keamanan urang nyeun maksud haji teh hayang nyeun padepokan supaya jangan amankeun bana haji bener itu kumaha kira-kirana cek dirinya tak inget aja teh PK ingat teh boga aja si bom tangan kanan teh kitu kumaha urang ngalatih barudak ku dirinya latih hayo siap aya di dieu mah kan baru urang teh sabari ngamankeun sabari ngabudayakeun budaya Sunda meureunnya kitu maksudna haji teh kitu satuju kula ge ari kitu mah Ji aya satuju mah sok we atuh kumaha carana barudak supaya daraikeun diajakan ka urang lain Ji da bareto teh boga budak teh ieu teh didikan ngan karek sapotong ieu teh encan kabeh syukur ari kitu mah satuju haji mah tuluikeun atuh aya nama kumaha kira-kirana kan rada poho ieu jurus-jurusna anu ti haji teh oke ku haji dibejaan deui lah bejaan deui heg kitu lain masalah jurus anu ti haji nu bareto teh geuninganan kapan kungsi dilatihkeun inget keneh teh jurus naon ngaranna teh ning ingat anu eta mah jurus bangkong sapintrong tah anu poho teh ieu teh jurus along ngampi tah eta poho tah jurus santok bogo tah anu eta nu rada bungkleng mata anu santok bogo tah jeung anu ajo gedang tah komo eta anu rada poe bisa anu ajo gedang anu rada kita kitu pareto ge dek teh pernah kitunya ningali nyakca ka haji eta jurus gebrek asem tah eta pernah eta teh nyakca ka haji eta jurus eta teh lain sabenerna mah aya keneh jurus anu can dibikeun ka maneh teh bom ku haji teh jurus naon ieu teh jurusna rurut kanyut bangun aneh eta teh jurus asa bangunna eta mah kana intinya eta intina mah jurus mah da digadeng tina bahasana ge bangunna teh rada atri eta mah sakalinya wah atuh ngabeng ajeng jehe kitu langsung jegerer geus jadi keputusan aya namanya ti haji mah jadi barudak na wa ka dieu lah ame ku haji ka deuleu latihanana ngan ke bari ajarkeun soalna loba nu poho ieu teh ke ku haji dibantuan ku haji ngan aya ya mah tahun teh ngaberatkeun ka di dieu mah bomnya hek atuh ari kitu mah kumpulan barudak ari kitu mah ngeureuy heula atuh nya jong barudak mah bawa ka dieu hayu jong assalamualaikum salam haji ngabringkeun lah pasukan tejinya atuh waduh syukur hari kitu mah sok bae nama atuh ku haji ditunggolan di dieu rek langsung
Atuh na irade, nya isukan. Sok badak. Baik atuh. Aku latih ku didinya lah sok aja di Bandung nanti dia. Nah tuh. Oh, beres. Ini rada rapi. Kayak haji yo ngontrol. Nembokeun. Lain pi didinya ingat kene tuh. Ingat asana. In. Sepoko. Aduh. Dot. Ingat kok. Doi. Oh, Oh, Jum, ingat kene tuh. Tuh, orang poho deui Aduh. ajarkeun deui we lah. Oh, siap lah kayak gitu mah. Nah, ieu tah jurusan tok pokok. Nah, tunggukeun rangkuh nanya. Nah, ieu teh kudu hade. Nah, dina kitu nanya. Tunggukeun, tinggalikeun. Nah, jurusan tok pokok kita. Nah. Ieu dekat ka dieu. Nah, ieu jurus naon ieu? Nah, yuk, jurus, naon teh, aju gedang, malik itu malik. Perhatikan, jurus aju gedang. Rangkuh kudu ada rangkuh ya, dina rangkuh ya tah. Supaya batur naik kas teu beunang, sarua ieu di dieu. Set, bawa ka luhur, bawa ka dieu. Pokoknya naik epkeun. Di situ. Lah perhatikan lah ya supaya ingat ya. Hiji. Nah, santo poko. Suku kudu hade. Ieu ka dieu. Ya, pokok dia capitkeun supaya kacapit. Nah, itu santo poko. Yang kedua, dia ka dieu. Dia rekepkeun. Di kitu yang madukna. Sok kudu. Kuda-kudana sing ada kuda-kudana. Ya. Adai, ngade. Atuh darok. Kita di tukang. Ya. Ya kumaha? Sing bener. Mari. Nah, dia berat. Ini. Ya, oh, ya. Ya lah. Oke lah. Nah. Ya. Ya. Set. Ya. Supaya jakeun. Tuh. Oh, pet peragakan guru nu codek ieu. Sok. Dia sok. Nah. Yuk, sokora kudu ade kita. Nah, sok guru. 1 2 3. Nah, bisa dah ade eta euy. Maju jadi. Oh. Udah berhasil ade. Nah, pokok bareng. 1 2 apa ya? Nah. Coba coy. Rangkuh ade sing. Nah, sok lah. Sok, jurusnya lah. Aduh, gimana ada kulat beda yang hiji ye. Ingat tiga telah. Mata ini lihat kalau gitu. Benar. Sok buru lah. Gitu asananya. Gitu. Kumaha? Aduh, arada kulat deulekeun deng dulu. Ieu teh. Rangkuna kok sing kali atuh rangkuna supaya teu direka subatur. Nah, ieu. Tangan ka dieu. Ieu, tempo ieu. Cokor aja kan berdiri rawel. Nah, eta. Lah, betul teuing kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanan pancet juga dia mah. Gimana lah? Sok. Jadi oke. Halus kayak gimana? Halus lah. Itu penting sok dope. Nah, gitu. Ayahnya. Ayah. Sok. Ayo, maju dong. Kumaha pertama itu? Rungkuh boleh sok sing rangkuh tah kita. Nah, entong aya teh kieu sih aki dah dewe. Dah. Pan aing mah kena jadi kieu bisa tuh. Gaya naon eta? Hah? Gaya naon eta? Kalau ngampih ieu mah. Gacan diajarkeun atuh urang. Oh, mangke. Eta mah can waka, kerjaan waka, eta mah ada tingkat tinggi. Tah, pokoknya dewek tuh. Set. Yeuna kokopkeun. Supaya kana si kita nyuter ada nyelap. Cukur ajakeun, ya keduk. Edih. Udah bro.
Ieu, terus ieu sok ajarkeun. Ieu rawel. Teh kasih lebay. Geus. Sekolah ada rekan bro. Satu, dua, tiga. Iya, sana kade kan luar we anu euy. Oh, kade lah kade. Baji, kade tuh. Bagus. Oh, itu. Reug-reug haji ari ke cara mah reug-reug. Kade. Reug-reug dah. Dam, naon bejana haji cenah di ditu nyeun peburon. Bener teu? Heeh cenah mah da aya beja cenah ecek Mang Bom-bom tadi teh. Ah, ari kitu mah urang ge urang latihan. Hayu Siap teu sia? Siap aing mah. Bener. Sok. Awas ya lamun teu siap. Deuleukeun heula aing. Jurus naon ieu? Ulah wakananya sia kitu deuleukeun heula aing nu bener cing balik tak kieu tah cokorna tah. Tah deuleu. Terus sok. Tah deuleu. 1 2 3 kadinya kaopat kitu tah. Lain eta jurus naon beh? Eta teh jurus nyabak susu 2 langsung di eta teh cing bener sia. Heeh. Teu bener latihan ge teu balik moal bener. Naon teh? Ah, biasa ye keur beja-beja di ditu haji ngeun padepokan. Bener henteu? Bermata-mata. Kade ke mata-mata. Kadieu ngilu, kaditu ngilu, cing balik tah ngomong. Rame teh di ditu. Alah keun, moal bogaeun jurus nyabak susu mah. Jeung acrok bangkong teh nih di kitu. Moal Itu make aya jurus santok bogo. ah kitu bogo mah gampang. Didinya arek ngilu ka saha? Arek ka didi arek ka haji. Ah beh atuh Bener ya. Bener. Awas lamun teu ieu di ayeuna urang latihan atuh ari kitu mah. Ayo lah. Ah, deuleukeun aing kieu jurusna. Hayat. Hayat. Deuleukeun jeung serius. Tah. Pas gitu. Tah. Jurus naon teh? Susurana. Oh eta teh. Heeh. Sok. Bisa teu didinya. Sok. Kumaha teh? Oh deui. Pirak. Kieu. Kitu. Oh, Sok. Kieu. Heeh, cing hade teh lain Ieu. kitu kuda-kudana. kumaha atuh sok atuh. Tah. Oh, Nyabak susu gitu nu hade. Siap. Sok. Tah, Beh, kitu lim. Kan ieu nya. Kitu tah. Bener kitu. Mata kuing ada. Mata bungkul. Tenang, kilah urang teang ka ditu hajina nah. Ayo. Heeh tuh mah. Gerakan ayeuna gerakan nurutkan nyutnya. Heeh. Urang teh aya gerakan nurutkan mah jadi ulah make kuda-kuda. Entong. Entong. Adaw. Gerakan Oh. gerakan tikuan aya gerakan Oh, ada nyelak aing kudu lu angen. Jadi itu ulah kabaca gerakan teh Oh, ulah. jadi ulah kuda-kuda ulah. Ulah aya kuda-kuda mah kaciri aya kitu mah. Sok ayeuna praktekkeun ka haji. Oh, jadi ulah make kuda. Ulah ieu. Oh, jadi secara tiba-tiba. atuh heuh. Oh, jadi kudu batu teh teu nyahoon. Oh. Aduh. Nah, samanyaan aji. Nya nyelek. Aduh, dekan. Gede kayaknya takul kitu gerakan teh. Oh, hege. Ulah kabaca ulah. Oh, Nya, siap jurus pamungkas eta teh haji. Sok ke bah. Eta kitu gerakan teh. Jadi aya di nyawapan aya kitu heula, tak kitu. Gitu. Heeh, ari mah teu kudu langsung we. Oh. Nantang haji. Ah, lu bener. Nantang bom bieu panggil urang sae bali bieu di jalan. Oh. Oh, baru jare patut. Eta nantang bieu haji. Nantang bener. Segunul. Eta panggil ieu teh ketuana teh. Kitu pada bae sekali Main gini. bae kumaha bom. Kumaha aja Haji? Nyambeurna aya kira-kirana eta wanian kira-kirana heueuh ngawot teu ngawadul. Serius. Bejakeun ka haji. Oh. Aing naga hitam, tisbang naga hitam, nantang haji. Gitu. Maji geus Haji. Oh nya sok we atuh rek ngajajal mah kitu ajaran. Heuh mun panggih. Heeh. Ada aing geus masieun gini kudu nyamperkeun mah atau kumaha. Urang mah da moal ngajual meuli nya. Meuli. Oh, jong bejakeun deui eta mah. Meuli. Kasih kudu bejakeun. Heuh. Ceuk haji ka dieu datang. Oh. Tong sok loba omong gitu. Oh, hei. Datang ka dieu ka dewek gitu. Heuh. Oh, Jung, pokoknya urang ieu nya. Oh, jung. Bejakeun. Aduh. Asa wawanianan ji euy. Mana nu ngaran haji teh? Jeung aing ye. Buru ka dieu Ayo, Ji. mah. Sok.
buka jurus naon jeung aing. Sok. Ieu si naga ieu, si naga bonar, si naga hitam. Buru ka dieu. Hiji Dewek heula. Lamun dewek heula, Kang. tahun Haji. Sok sok. Ieu mah nyabat. Usyu aing. Beh di dieu tong jauh teuing. Tadi di dinya. Sok. Sok. Het. Het. Aci. Terus mental euy. Het. Set. Ales. Aduh. Wah, udah kuat euy. Iya. Bu aing jurus Ki Haji nu pamungkas. Runut ganyut. Oh. Bu aing sia. Ait. Aduh, Ji. Cilaka ya, Ji. Aduh. Haji turun. Haji turun. Deka. Atuh jeung Haji. Haji mah sok. Ya. Hei. Aduh. Oi, Talok aing di ayo perang rumah tuh, ayo. Lemah ieu mah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana kitunya khusus tim kreator anu aya di wewengkon Cibadak khususna alhamdulillah dina waktu ayeuna urang salaku bukan berarti istilahnya meremehkan gitu orang lain, tetapi orang sadaya intina kumacarana mengangkat budaya khusus urang karuhun urang nyata karuhun Sunda gitu ngan ku cara dina raraga komedi gitunya tak paira segitu urang salaku urang Sunda nyambeur aya khas gitunya atuh urang lajengkeun we tah ayeuna masuk atuh payunkeun Kang Bom sok ka hareup sok.